Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang di wargi sareng Abah di dieu Abah Cio dina carios dongeng Sunda ala kadarna. Tah wargi sadayana dina danek ieu dongeng Sunda ala kadarna bade medal carios nyaeta Asih Nu Kahianatan. Kumaha jalan cariosna, kumaha cariosna urang sami-sami Bandungan panginten ieu ge aya carios-cariosan atanapi jalan caritana osok kaalaman ku urang. Janten aya anu rumah tangga suami istri salaki sareng istrina anu kerukun tapi lami-lami kagoda ku rerencangan. Tah ternyata rerencangan teh ngagoda terus ngarebut salakina. Kumaha aya nu kantos ngalaman kitu? Insyaallah teh ayanya, tapi ieu mah ngan ukur carios hapunten sateuacana upami aya nami anu sami atapi cariosan apung habis sami ieu mah ngan ukur dongeng, ngan ukur carios, ngan ukur babasaan teh naonnya ieu mah ngan ukur carita ulah pokona mah. Tong dianggap ieu teh leres, tapi kangge pepeling urang, kangge ngemut-ngemut urang sumangga. Sawias-wias. Mangga urang prungkeun wae cariosna nyaeta Asih Nu Kahianatan. Sumangga. Dina hiji mangsa di hiji lembur anu masih keneh loba tetangkalan hejo aya sapasang pamajikan anu hirup rukun jeung bagja. Ngaranna Teh Asih jeung Mang Maman. Maranehanna geus boga toko leutik anu keur meujeuhna maju. Kang Maman jalmana kasep jeung someah. Ari pamajikanna nyaeta Nyi Asih mah awewe anu bager sarua someah ka batur jeung percaya ka batur. Nyi Asih boga sobat dalit ti leutik ngaranna Nyi Ratna. Tah ti saprak Nyi Ratna jadi randa jeung teu boga pagawean. Nyi Asih karunyaeun. Sabab bager teh ari Nyi Asih teh terus ngajak Nyi Ratna pikeun mantuan ngasuh tokona, diajak jadi karyawanna. Ratna, maneh mah geus kawas dulu sorangan. Tadi gara bantuan orangnya lumayan lah jang pangabutuh sapopoe. Ceuk Nyi Asih harita. Ti saprak eta Ratna teh mantuan di tokona Nyi Asih jeung Kang Maman. Manehna meunang sabaraha lila meureun teuing kunaon eta Nyi Ratna rada kapincut ku salakina Kang Maman. Tah di dinya teh hanyakal kehadian Nyi Asih dibales ku curaling. Tunggal poe babarengan di toko jeung Kang Maman. Nyi Ratna mimiti neudeun teuteup. Manehna mimiti dangdan dingding. Mapatkeun omongan-omongan amis jeung mindeng nemongkeun perhatian anu leuwih ka Kang Maman nalika Nyi Asih na keur eueuh atawa keur teu aya di imah. Kang Maman anu mimiti satia lila-lila kapincut ku omongan-omongan ti Nyi Ratna oge gerak-gerikna Nyi Ratna. Ibarat paribahasa Sunda,
ulah mamatahan ngojay kameri. Ibarat papatah paribasa Sunda, ulah mamatahan ngojay kameri. Kang Maman teu kuat nahan gogoda. Maranehna mimiti pameasan ditukangeun Nyi Asih. Wanci hiji peuting anu simpe, Nyi Asih manggihan surat jeung foto di jero laci meja Kang Maman. Eta bebeakan hate Nyi Asih asa digerihan ku hinis. Nalika nyaho yen salakina anu dipika cinta, ayeuna keur boga hubungan jeung sobatna anu dipercaya nepi ka susurumputan. Pas ditanya batan mentah hampura, Kang Maman kalah malik ambek. Nyi Ratna oge kalah kah nantang. Ieu mah duana nangis teu boga kaera jeung rasa rumasa. Didinya Nyi Asih hatena rada remuk. Manehna milih mundur. Manehna teu hayang ribut atawa kumaha-kumaha, manehna mundur. Sok bawa Kang, ari anjeun geus teu boga rasa dedeh mah. Jang maneh Ratna, nuhun geus ninggalkeun peurah dina hate uing, ceuk Nyi Asih bari nenden Cipanon. Nyi Asih milih indi tilmur mawa baju saaya pindah ka kota sejen rek ngamimitian hirup anyar. 1 tahun 2 tahun kaliwat Kang Maman jeung Nyi Ratna kawin sarta nepatan imah jeung toko urut Nyi Asih. Tapi anu ngaranna hasil ngarebut mah moal kungsi mamawa berkah. Hirup maranehna mimiti ririweuhan, mimiti pasea. Nyi Ratna anu sipatna asli olo-olo jeung embung susah, mimiti mineng ambek-ambekan, mimiti katingali. Jadi Kang Maman ayeuna nyaho aslina tah tina ribut eta soal ekonomi, terus masalah toko anu sepi, jadi ribut unggal poe. Kulantaran dasar hubungan tina hianat, maranehna teu silih percaya. Unggal poe imahna pinuh ku pakia-kia atawa parasea. Tungtungna toko bangkrut, imah kajual keur mayar hutang. Kang Maman ayeuna jadi jalma sangsara. Ari Nyi Ratna saenggeus nyaho Kang Maman geus teu boga nanaon, manehna kabur ninggalkeun Kang Maman jeung lalaki anu sejen anu leuwih beunghar. Kang Maman nunggelis kaduhung sagede gunung. Tapi sagalana geus teu bisa dirubah deui. Tah tungtung carita. Ari Nyi Asih kumaha di kota anyar, ku kasabaran, kaikhlasan jeung gawena anu keras, Nyi Asih bisa sukses muka usaha kuliner anu maju. Manehna hirup tenang, pinuh kaberkahan jeung dipikanya ku batur, tokona maju, manehna beunghar. Kang Maman ayeuna sangsara hanyakal ninggalkeun Nyi Asih kawin jeung Nyi Ratna. Saenggeus manehna kawin jeung teu boga duit, ditinggalkeun ku Nyi Ratna.
Jadi melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Tah kitunya sing saha jalma anu melak kahalangan jeung hianat ka batur dina hiji waktu bakal manen karuksakan pikeun dirina sorangan. Janten anu misalkan ganggaduhan pengalaman ieu sapertos kitunya urang kudu sabar, kudu ikhlaskeun, urang kudu semangat deui supaya urang bisa sukses. Insya Allah kumargi urang mah da teu nyarira Gusti Allah nyarengan sareng urang. Tah kitu dongengna mugia ieu janten pepelinjang urang sadayana. Abah Cio pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.